Di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Numantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah diajak mah. Jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho ka getih kula. Hayang nyaho ka getih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususnya di Jawa Barat, umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna mah nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Besi hayang nyaho nu gagah saat ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul, nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah dipapatkeun ilmuna. Eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah eta babacaan ge boro-boro urang jin ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha, ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag nyana, barang diudag kebeneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di dalam meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya
aki hari ieu negara naon Jeddah. Jeddah ke Mekah deket oke. Cak aki emang aya naon kula hayang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali Bejana pangjagona bener cek yana bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah lamun aki daek nganter kula bunga luar biasa ya anter ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungket aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungketna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh be sia tungket aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur bagi kehandap sekali deui angkat make papat anu luar biasa bagi kehandap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu didinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungketna aya atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungket meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ya bagi teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaanna kok aneh babacaanna kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan horegan bismillah ge lain sa bismillah na lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka ditu na mah dia pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana coba ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu ai kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya na ti anu lempang deui kayak dia nu nanya Sidina Ali di mana mun bahasa urang kan bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu cekeun 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ye kanu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu Sidina Ali masyaallah cekeun atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungket kukulan diangkat tuh bisa aju ku anjeun mah bisa nah kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungket geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut deuk dakwah teh ngarupa bah henteu kudu woh boros atuh ieu mah ye
iya tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil akwal Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk ulah minta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal baca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam unyada dibaca babacaan anu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deki berka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu ye wali bejakeun anu ieu ye nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu perem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali set datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi geus indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah cek kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan cek cenah maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae atuh kabeh bea maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam Islam Salam nah atawa Islam Nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas Salam Nunggal tadi nama Islam Nunggal kulantaran rada hese dilempekeun Salam Nunggal tidinya Sayyidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana yang Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh ai itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh deuleuh nu maneh beakeun teu henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu marah heula akhirnya langsung berdaya ke Indonesia kujada di sundatan simpen nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui nyana di ditu diganti ngaranna nu tatadina Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia begitu balik ke Indonesia manehanana terus dakwah nyundatan terus manehanana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali 2 kali 3 kali ketika Sunan Rahmat keluar dakwah Prabu Siliwangi manehanana
dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor, ngaranna naon teh Haji Pedi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu kadaritu jelema. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon lain ya atuh put. Naon? Nah. Wah ya. Nu di Bogor nu sok rame. Masya Allah teh si ukanya jasanya. Naon? Aya jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sehingga berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain sa maung-maung, nah ieu teh abah kula. Coba supaya bisakeun ngomong, Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirnya walaupun wujudna wujud maung, diajakan ku Kian Santang nunggus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca 2 kalimat syahadat. Tidinya nyana tetap godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat, lompat terus diudag, lompatlah ke Garut, ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat, cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana. Anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar keneh mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut, ke Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ge rupana kadang maung ieu. Kadang-kadang maung nya ge sarua bae. Nah, ieu mah maung tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nunggus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuhna. Saya nyokot tanah dikuatkan ke peti sekitar segede kieu peti na ye dibawa kunyana hasil istikharah manehanana ieu peti nunggus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui di hareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut ditenden kakarak sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di gunung suci datang ka maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana. Baheula mah di Sundatan sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog tadina godeg, kemudian aslina jana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah, alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan, ialah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suudzon beureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang nu ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan atuh horenganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ke Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngaranna Sunan. Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan. Sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan. Geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang sunan-sunan. Loba alhamdulillah gua ge ngadeng Karawang, Cikarang geus loba sunan ye. Masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 13 kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 15 13 tanggal 15 50 seberapa tahun eta? Berapa tahun? Hah? 77 37 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di Pajajaran kamaena kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi bangaji pendiah yang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin kaji mamin, tapi lamun aya nu 80 ka manehna. Sagitulah ala kadar tisim kuring. Nah maka terakhir dikerjakan setelah sholat subuh dan sholat qada asar dikerjakan setelah sholat asar. Boleh ya, qada mah bebas, bayar utang mah bebas, mau jam berapa saja dipersilakan, tidak ada makruh-makruhan.
Selanjutnya hapunten sadayana bagi abdi bade naros mun aya jalmi kacilakaan terus maut kenging bantuan ti jasa raharja eta kalebetir kah mait apa sanes satur nuhun tama sanes ngargi tirgah mah boga manehanana nu keur hirup telah paeh dibagikeun tama bibogana geus paeh jang jurig nomeureunna teman. Jadi lain termasuk tirkah pakai bae ongkos-ongkosna biaya jeung sajabana bagikeun ka dulur-dulur ngan lain tirkah mayit. Kemudian mana kiai anu dimulyakeun di Sinabes naon ieu teh Fatihahna nulisna bagus amat teh Ibu abdi nuju tedamang nyaeta Ibu Halimah Tasik mudah-mudahan. Kemudian anu kukul naon ieu melalui surat ini saya kula endek nanyakeun masalah umat wakaf aya tanah wakaf di tengah-tengah tanah milik orang lain terus tanah milik orang lainnya digusur di keduk kabeh sayedarna tanah wakaf tah eta tanah wakaf meunang teu lamun dijual dek dipindahkeun dibeureikeun deui ka tanah nu sajed lantaran lamun teu dipindahkeun liwatna hese kaluhur atuh karena sayedarna tanah wakaf eta dikeduk kabeh meunang teu mah darurat namun geus kos kitu ngaranna darurat tubihul mahzurat atuh pek bae dek dijual mangan ku nazirna saha pengurusna silahkeun ju beulikeun ge. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin dina minggu ieu urang minggu terakhir di bulan Safar. Hendak ngamimitian urang dina bulan Safar sakumaha biasa konatur pikeun kepentingan haul. Kaleresan haulna urang dina kaping 15 nanggalkeunana adalah minggu. Di minggu Senin Salasa Arbo Kemis Jumat Sabtu Minggu tanggal 15 Rabiul Tsani. Maretna adalah tanggal 20. Nah, jadi urang mulai dina minggu ieu ngamimitian donatur pikeun urang keneh jang urang babarengan taqarrub ruruba ka Allah melalui para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala supaya maju agama urang kenalkeun diri urang ka para nabi leuwih-leuwih ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besi salahna nabi di akhir zaman mah loba nabi-nabi kajajaden kadengena teu bagus lamun nabi lahir di Kalideres asana ngadengena getek. Aya nabi urang Lampung, aya nabi urang Garut, aya nabi urang Pangodokan. Jore jasa tama komo boro-boro nabi nu lain nabi ge jore lahir di dinya Pangodokan. Tapi atuh geus kitu bae ti baheulana tuh ya. Jadi wawuhkeun diri urang ka nabi besi aya nabi-nabi kajajaden. Mentak unggal kitab ngomentar wajib urang mere penerangan ka anak urang hiji nabi urang ngaranna Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam lahirna di Mekah, diutusna di Mekah, ngalih ka Madinah, pupus di Madinah. Tah kos kitu supaya anak urang apaleun bolak-balik. Mantakder ku ahli sunnah mah dikembangkeun jadi tiap bulan Maulid ngayakeun acara Maulidan jang supaya ngajelaskeun kisah-kisah ti mimiti lahir Kangjeng dugikeun ka pupus. Urang manunggeus karolot alhamdulillahirabbil alamin ti mimiti muludan baheula cukup ku asraqol ku marhaba datang ka dikembangkeun ku ceramah-ceramah bahkan nu lain ahli ceramah ge seperti artis aktor milu ilu biung di dunia ceramah ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi nyahoteun ku resep da dibere amplop ka macam-macam pokona mah nya hiji. Kemudian atuh kenalkeun diri urang ka para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh maju agama teh sabada Kangjeng teh aya penerusna ialah para khulafaur rasyidin. Kabelah dieuna diteruskeun ku para wali-wali Allah moal kuat agama mun dicekel lain ku wali. Lantaran gulak gilek bae nyekelan agama lamun lain ku wali. Wali memoal gulak gilek lantaran eueuh nu dilirik iwal ti hiji we kaagungan agama Allah Subhanahu kaluhuran jeung kategeran agama ngajak wauh ka Gusti Allah hiji be eta be telurak lirik ka sisi ka gigir aya nu nawaran jabatan embung aing mah ka Allah we aya nu nawaran harta embung hayu we urang ka Allah we aya nu nawaran berbagai macam embung aing mah ka Allah bae sakalina anslug di dunia organisasi jeung di perpolitikan nyana mangan sakadar dek ngagungkeun agama Allah ngaluhurkeun agama Allah aya kesempatan mah di negara di organisasi aya kesempatan jang li'la'i kalimatillah daek mun lain embung bae jadi teu golak-gilek aya di mana bae lurus jang ngaluhurkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun lain wali golak-gilek akarak ditawaran jadi tim ngagilek adu tawar Avanza apa Innova geus lain agama deui tawaran di organisasi posisi sakitu bagusnya lain ngaluhurkeun agama pake rerebut itu keneh di pemerintahan pake sukat sikut tujang tajong geus lain jang ngaluhurkeun agama mantak morosot agama ajur agama mun dicekel lain ku wali Allah mah nu mantak tegerna agama dicekel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di Indonesia supaya aya Sunan Ampel, aya Sunan Kalijaga, terus Syekh Syarif Hidayatullah, di Banten aya Syekh Maulana Hasan Nudi. Berkembanglah agama ku wali dituruskeun ku ari ku penerus-penerusna nu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Entak Amerika beterseupeun ayana bangsa Maulidan, ayana bangsa marhaba, ayana bangsa haol-haolan ke Amerika mengkecap lantarannya nama teh didenge nambai ulama ke Amerika ditambailah ulama supaya ngahancurkeun eta
diliberalkeun, dikapitaliskeun, disekulerkeun, ulah nyekelan agama nu asli. Baralik ti Amerika mulailah nyana dakwah ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan, ngabid'ahkeun haul. Kurang puas keneh tambai ke Amerika dibuatlah JIL, jaringan Islam liberal. Dikembangkanlah di dia ku Fahrul, kemudian terus dikembangkan di dia ku Nur Khalis jeung saderetanana dicecer melalui Muhammadiyah, melalui Islam Jamaah, melalui PKS jeung sajabana. Kitu sejarahna. Si Fahrul mimiti nama teh bisi aya ngaran Fahrul Tajong habek eta mimiti nama panggil ke Amerika. Kitu sejarahna. Lantang unggal negara, unggal daerah, terutama Indonesia nu kudu dihancurkeun lantaran kental dengan kitu kesunianana. Atuh dakwah di Cikupa nu ngabid'ah-bid'ahkeun maulidan. Di Balaraja, di perumahan-perumahan. Luar biasa. Asup ke Pasar Kemis, dia tikem kurang Pasar Kemis. Dia tampiling di Pasar Kemis lain lalagaan. Terbirit-birit baliknya naga itu ke Brebes. Alhamdulillah sagitunya na pohara jasa ngaantikeun maulidan jeung ngaantikeun haul makin berjamur meureun karomah wali hararudang boro-boro anu harirup nu paeh ge di Tanjung Priuk acak-acakan karomah lamun geus hudang sing hade emang kumaha gitu aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman urang mah kuari urang geus mengenal insyaallah lah moal robah, mudah-mudahan urang diberi kuat teger iman urang ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung percaya ka karomahna para wali-wali Allah. Sebab urang aya nu ngadidik di luhurna nu ararasik keneh. Maot urang kabehan pasti bakal mararaot. Cel anak orang incu orang nu eueuh ngadidik wali Allah solihin geus pararae kamari gaje solihin di ditu pae hiji seueuh nu ngadidik teh nyahoeun aya ge bangsa jaringan Islam liberal bangsa kapitalis wungkul nu kos kararitu anu nyana menuhankan materi nu ulah resep ka Al-Qur'anul Karim. Timbul engke ti anyak incu urang dimimiti ku ari di SD na geus diliberalkeun geus dikapitaliskeun budayana tumbuh engke SMP na SMA na sementara wali-wali Allah geus arareueuh nu ngadidik pikumaheun ka hareupna mata wauhkeun anak urang jeung incu urang ka wali supaya nyahoeun bahwa di dunia teh horeng aya wali. Ulah diwauhkeun ka bangsa profil-profil tolol, profil-profil Yahudi, profil-profil Nasrani, profil-profil nu bangsa bararejag nu kos karari itu mah ditolol-tololkeun ditayangkeun di televisi bimimiti Batman-na, Superman-na, datang ka Power Ranger-na dan lain sebagainya. Wow, budak leutik teh geus garobrolna nu kos kitu bae lantaran pertama dididikna ku Yahudi langsung ka jero hatena tet ararasuk. Wow, ngomongna ge budak leutik, waduh, lamun aya Super Ranger mah Power Ranger nu karona teh karana itu teh. Kolot geus teu nyaraon budak sia ngomong naon? Teu nyaraon, koreng geus perubahan. Geus perubahan dididik ku Superman bisa hiber. Dididik baheula mah atuh eueuh nu kos kari teh kuari teh teu nyahoeun. Ayana sosok ulama nu bener nu mana? Profil ulama anu lurus nu mana, profil wali teh nu kos kumaha tah kajeun teuing kunyana dibid'ah-bid'ahkeun ge ka kula geus datang sabaraha urang nu ngabidah-bid'ahkeun carekan ku aing sia imah aing ieu
mabur sia ka ditu naon ieu kaharepna pikumahan sementara ieu Nasrani jeung Yahudi terus-terusan mentak ka urang gade dek datang Hisam du diwali-wali ti Libanon ke Amerika sok ditayangkeun di televisi mancanagara dunia nyana profil seorang torikoh kelas internasional asli urang Libanon cicing di Amerika eta mah buatan Amerika untuk mengaburkan wali-wali nu asli jeung torikoh nu asli ulah katipu sing hade mentak mun teu boga jalur-jalurna bakal katipu tanyakeun silsilahna ti mana trek salah lain janggot ka jenting datang ka taneuh lain nyana bisa hiber tetep lain sihir kitu bae boga jalur tersendiri tetesan langsung ti Kangjeng Nabi moal kaliru nu asli mah tak kajenting urang Libanon kajenting urang Turki kajenting urang Amerika lamun asli kanyahoan lain asli kajenting udeng-udengna segede godag nyaho godag sia makanya ngobrol godag lain bae tetep bae dirangkul kemudian pelukan jeung SBY pelukan 1000 kali pelukan nu nyahoeun ulama Indonesia lain bae Jawa Timur Jawa Tengah nyahoeun lain thariqah asli sehingga ada besi berkembang di Tangerang kula didatangan ka di supaya datang mesilahkeun tapi ngembangkeun kos kitu awas dek nyieun pengajian di pendopo kula supaya hadir berdampingan jeung manehanana dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota embung aing embung apa alasannya embung bae geus pokona teu nyahoeun setelah diteliti trek pengkaburan kaburnya di Libanon diusir ku urang Libanon mentak mun teu nyaho bahaya nu kos kitu mah tuh aya nu zikir di mana ieu Cirebon mana silsilahna ieu hasilna kumaha ieu lamun zikir bisa wauh jeung jin jalain kitu toreko mah lain ditawau jeung jin lain aya deui tek itu mana ieu mah teh anu nyanding ke Tuan Syekh Abdul Qadir ai mah nya Tuan Syekh Abdul Qadir nyanding kitu mah ngaranna kos itu begenderuah tuh macem-macem zikir di orang sing hade besi katipu lain eta zikir mah hiji titik dek makrifat ka Gusti Allah anti dunia anti makhluk anti materi anti nafsu hiji hayang wauh jeung Allah subhanahu mantak patennya nama teu bisa diganggu gugat ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali atau ka Abu Bakar Siddiq dua jalur tek teu bisa diganggu gugat aya lain kanyahoan kitulah keistimewaan kitu agama Allah anu dititip-titip ku Kangjeng Nabi lantaran ke di akhir bahaya loba nu ngadompleng tetep bae sadajan loba nu ngadompleng me loba nu ngadompleng tetep bae emas mah tetep emas barlen mah tetep barlen bae mentak dibuktamarkeun di zaman kitu Gus Dur muktamar thariqah maksud muktamar thariqah teh endek lain dek nanaon endek mengantisipasi thariqah anu gor mu'tabarah besi aya thariqah gor mu'tabarah adu tidak diakui dari jalur-jalur thariqah dibuatlah muktamar thariqah sampai ayeuna aya muktamar thariqah di Indonesia nu kuari diketuai dikepalai ku Habib Lutfi Pekalongan cuman atuh sekedar ketua baik bagus jangan mengecek muktabaroh jeung muktabaroh dawu mantap di urang insyaallah minggu kamari dulu dicaritakeun ngundang Kiai Ndim ti Kendal undangan pertama lantaran TBB Jaka kula karat ngomong langnya nangis ngomong kaditu atuh teu kapanggih kedua kali teu kapanggih ngahaja kula ngutus ti dieu berangkat sa mobil kaditu alhamdulillah malah ngobrol panjang malah kitu ramah jeung sajabana naynyana nga insyaallah bakal hadir di haul urang geus teu kudu ngomong nu pinter ngomong urang kurang kumaha di Jakarta sakitu ambalayahna
di Bandung sakitu ambalayahna ieu mah asal neuleuh beungeut na bae ieu lah beungeut jelema nu tilok hees ti peuting sakitu we cak urang Cikupa aja aya aki aing tilok hees cenah batuk bae tapi tah mah gering tah mah tilok hees nah ieu mentek aya deui anu nawaran ti Kalimantan aya nu nawaran besi deuk ngundang aya hiji ulama di Kalimantan sarua di lokal luar bae geus embungeun nya naon tapi muridna loba nu jadi ulama ieu nu hese ge ieu teh nyitak ulama supaya dakwahna dipake karesep ta eta nu hese teh nu mentak orang-orang Kristen mah neuleuh gereja neuleuh masjid mentereng teh nya nama teu serab neuleuh masjid bahkan disumbang kunyana disumbang ku Kristen mah ditahieun masjid teh disumbangnya nama teu saeutik-eutik acan silau ka masjid gede mewah mentereng henteu sebab masjid mah teu pernah mencetak ulama tapi pasantren yayasan pasantren koskararieu nyana gergeteun jasa sebab dicitaklah ulama-ulama nu lantang nu nyaritakeun haram halal tanpa pamrih tah di pondok pasantren kos kieu mendak trek digeser ku nyana supaya ulah kumaha ieu dengan caranya neuleuh masjid jangan nyumbang bikin masjid sanajan di satu tempat mah hese tapi nyana teu silau saeutik-eutik acan sebab eueuh hiji ulama jebolan masjid eueuh tapi pondok pasantren ieu gergeteun jasa aja aing mah nyeun gerget nyana bae geus pokona hendak aya jelema Islam gergeteun ka kos kieu liberal berarti teh Islam teh tah kos kitu da ieu wari urang insyaallah tanggal 15 urang ngarayakeun haul seorang kutub mulai ti kuari urang sakumaha biasa saikhlasna urang babarengan ruruba memperkenalkan diri urang kawali Allah anak hincu urang ngan ulah dibejaan nu sejen-sejen mah urang bae nu sejen-sejenan nu teu ngaji mah ulah urang bae geus lah kitu ge urang ge aya anu sempet bae nu teu sempet ulah geus kudu ieu urang bae babarengan nyambungkeun silsilah urang ka para wali ti para wali langsung ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tah jadi kasimpulanna mah sakadarnya obe dugi ka deungeut ieu insyaallah tinggal kumaha kersani Gusti ka dituna apakah waktu nanyana atuh ku Allah diizinan sehat ya jeung sajabana tinggal urang ngadoa mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur ku Gusti Allah dugi ka haul oge terus dugikeun ka tambah ibadah urang oge mudah-mudahan anjeunna dibere lalugina ku Gusti Allah aya izin ti Gusti Allah dikersakeun ku Gusti Allah hadir di haul urang henteu hebat ngomongna asal diuk bae doa cukup komo bari jeung nyarita mah sadaek nanyana moal kaluar ti caritaan ibadah ieu nu kos karar itu moal nyana mah paling ge nyaritakeun zikir nyaritakeun ma'rifat nu kos karar itu bae sebab dunia nu aya di hatena eta sebab jelema mah nyarita teh sakumaha nu aya di hatena minal kalama la fil fuadi omongan mah nu aya di jero hate eta kahiji nomor kaduana tanggal hiji maulidna jatuh pada hari Jumat berarti ayeuna minggu Senin Salasa Rebo eta rebona dina akhir bulan Safar ngaranna Rebo Wakasa faidatun fi bayanil arbi'il akhir min syahri Safar zakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wat tamkin ba'dul arifin ti ahli kasyaf nyarita anjeunna bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 baliyatin wa 20 alfan minal baliyat tiap tahun jang satauneun eta adalah 320.000 balai diturunkeun 320 balai yakni penyakit
diturunkeun ku Gusti Allah sakaligus wa kullu zalika fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar. Malam Rabu etalah tadi turunkeun ku Gusti Allah sakaligus tek jang sataun. Engke anu jang bulan anu pada waktuna diturun ieu mah heulanan diturunkeun ditendeng di langit kahiji eta 320 balai. Jang satauneun cencelengan. Jadi atuh fayakunu zalikal yaum as'aba ayyamis sanah poe eta teh perbo eta tah watu pang berat-berat da pang bahayana poe dina sataun poe rebo eta tah rebo kasar rebo akhir dina bulan Safar. Pilingan kitu antisipasina taqarrub para ba'dul arifin ka Gusti Allah jaeta dengan kasafna dibere aya faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin sajaleman nu salat dina poe eta 4 rakaat yaqra'u fi kulli raka'atin minha ba'dal fatihah surata idza a'tainakal kautsar 17 marrah dan selanjutnya ngan urang mah teu kudu. Jadi urang mah teu kudu salat, urang mah geus teu kudu. Atuh emang kayang nah. Diulangkeun mah pas jasa atuh. Aduh. Ieu mah khusus di ba'dul arifin ka ba'dul arifin sebab moal bisa cara nah geus jalain jang umum jang khusus bae. Jang umum teu kudu malah mun aya anu salat di masjid ulah milu urang mah ngan ngageunggeureurkeun ge ulah. Bisi aya urang lembur ustad ngajakan salat terbo kasar ulah urang. Ulah milu ngan ngageunggeureurkeun ulah antepkeun nyana-nyana urang-urang ngageunggeureurkeun ulah milu ge ulah bid'ah hukumna jang umum kecuali jang khusus aya cara-cara tersendiri. Doa nama tenanan keur geus difotokopi. Doa teh Allahumma ya syadidal qawi ya syadidal mihal ya azizu galat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrim ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bisairil hazani wa akhihi wa jaddihi wa abi wa ummi ikfini syarra hadzal yawma yanzilu bihi ya kafi fasayakfikahumullahu wa wasami'ul alim wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Doa na eta ajunyin salalim ba'da subuhna yin salalim azimah mun azimah nama silahkeun ka para kiai ustad nu bisa nulis ke ba'da subuh poe rebo kacaikeun hasilna memeh ngadahar jeung nginumna naon eta heula. Baheula geus difotokopi doana jeung salalimna ngan kuari mun ditanya di mana teh fotokopian wallahu a'lam. Geus teu nyararaho deui. Boro-boro anu ngaji denge dan kilang ditulis ge neundeuna di mana meureun. Sakitu ge ditulis. Kok mau ngaji denge doang mah geus salsup asal asup ti katuh kaluar ti kenca, asup ti katuh kaluar ti kenca. Oh masalah sakitu. Pokoknya mah ngaji ngorot-ngorot dosa gitu bae geus. Kok mau geus kolot mah boro-boro geus kolot nu ngorakeun ge para rohwan bae. Komo haju loba nonton TV mah. Kamari pas surat Malaysia jeung Indonesia sabarang beureun ilmu nu nganceng eta. Ngaranceng ilmu sakali jeung surat ngaranceng geus teu karasa. Insyaallah. Nah ieu jadi rebo isuk, rebo wakasan, ba'da subuhna eta engke nulis salalim salamun ala Ilyasin salamun ala Musa wa Harun salamun terus kolam berlebihan salalim ngaran aya azimahna nu geus baheula teh eta ditingali deui kemudian dicatet buku ditulis kacaikeun caina ke ka sumur-sumurkeun ka kulah ka mana terutama nginum urang heula ti heula tah gitulah dina rebo wakasan dina rebo isuk ulah waka ka mana heula mun memeh nginum eta
jang satauneun eta supaya urang ulah kakenaan cocoba jeung balai anu ku Allah diturunkeun dina malam Rebo eta. Urang nuluykeun pangaosan urang walau kharajat bi ghaibati li ziyaratin wa nahwiha lam taskub. Sarwiti boga salaki ngaran Zaid kuari ke Zaidna usaha ka Jakarta. Sarwiti sorangan di imah aju di jero keur eueuh salaki nya Sarwiti ziarah ka dulur. Sarwiti ziarah ka indung bapa Sarwiti ziarah ka tatangga nu kudu didatangan aya kepentingan nu kudu didatangan ta eta model ngalayan nu gering aya nu maot takziahan ta eta nya Sarwiti kaluar ti imah waktu salakina keur eueuh ngan kaluarna aya motif anu dimenangkeun ku agama yakni ngaziarahan dulurna atawa ngadatangan indung bapakna atawa nyana ngalayan nu muriang tatanggana atawa nu mau tatanggana tetep bae napakana teu gugur wajib bae ki Zaid mere napaka. Wal azaru ala nafaqata li sogiratin. Zaid boga pamajikan ngaran Sarwiti urang Cikupa kabenerannya Sarwiti nate ieu adalah umurna kakarak 7 tahun. Aya awakna marada gede ngan umurna kakarak 7 tahun. Jadi Ki Zaid kawin ka Nyi Sarwiti teh disebutna kawin gantung. Aya hubungan meureun antara Bapak Ki Zaid jeung Bapak Sarwiti teh kulantaran aya hubungan nu erat cak Bapak Nyi Sarwiti geus bae urang kawinkeun anak urang ka anak anjeun. Abe pertalian urang lanjut yuk. Cak Bapak Ki Zaid pan anak anjeun mah ieu mah atuh leutik ge kajeun urang kawin gantung bae. Oke geus dikawinkeun ai Ki Zaid nama umurna 35 tahun. Ari Nyi Sarwiti da umurna kakarak 7 tahun. Waduh. Bohara ya. Kulantaran leutik atuh can bisa dialep suka Nyi Sarwiti teh. Tak ieu begitu dikawinkeun. Oh masalah atuh budak ieu diais ku Ki Zaid teh atuh biasa bae malah dipandian di roskam. Sakumaha koda kuda. Bandian di jero kamar biasa bae. Mandian budak atuh ngaranna ge. Gelang ketek teh nyawan salakina tuh budak karena gitu. Geus eueuh masalah tak kos kitu. Ngan can kuateun aya di sarean mah. Ulah coba-coba kakarak 7 tahun di sarean mah. Asana bahaya ieu mah. Komo Ki Zaid umur 35 tahun mah. Aju pernah di Arab deui beneran. Tah ieu ulah coba-coba encan kuateun. Anak can kuateun berarti kuari Ki Zaid gabogaan pamajikan budak can ditamkin, can dijima. Nu jadi masalah, ieu wajib napakah apa henteu? Zaid boga pamajikan Sarwiti, budak kene ai Ki Zaid nama dewasa bahkan leuwih ti dewasa ngan can ditamkin, can dialep suka. Ta ieu keputusanana nurutkeun ceuk kaul Azhar, alla nafaqata li sagiratin, teu wajib napakah lantaran pamajikanana budak kene. Mantak ieu sakumaha kamari lamun nurutkeun kaul jadid ieu can wajib napakah lamun cek kaul qadimah geus wajib napakah lantaran nurutkeun cek kaul qadimah asal akad bae geus wajib napakah tapi lamun cek kaul jadid lain sakadar akad mah can ngawajibkeun napakah tapi nu ngawajibkeun napakah mah istimna yakni tamkinna ngalep sukana. Nah kulantaran can bisa dialep suka cek kaul jadid can wajib napakah cek kaul qadim geus wajib napakah. Ta'arud antara pendapat Syafi'i kene antara jadid jeung qadimna
idza ta'aradal qadim wal jadid fal qadim laysa mazhabi di mana ta'arud kaul qadim jeung kaul jadid maka kaul qadim laysa mazhabi mantak wallazi yu'malu wal jadid nu diamalkeun adalah kaul jadid kasimpulanana zaid teu wajib kana pakahan pamajikan dan ngaran sarwiti lantaran pamajikanana leutik keneh kuari dibalikeun kumaha lamun nya sarwitina umurna 20 tahun lai Ki Zaid umurna kakarak ge 7-8 tahun kawin gantungan nu kuari nu leutikna salakina ai nya sarwitina mah geus umur 20 tahun bahkan bejana cenah pernah kawin sagala randa bengsrat berarti geus hayangeun jasa geus jongsrong jasangan kulantaran nurut ka indung bapa nate mika hayang ka Ki Zaid supaya jadi salakina aya hubungan antara bapa jeung bapa maka dikawinkeun nya sarwiti umur 20 tahun ka Ki Zaid umurna kakarak ge 8-9 tahun berarti nya sarwitina dewasa ai Ki Zaid namah budak nu jadi masalah kuari napakana wajib apa henteu gitu mun ieu nanyakeun ka Hansip moal bisa Hansip paling nya ngatur-ngatur di balai desa Hansip mah parkir ge mun rokok rokok balik nya mah tah iku bae wa annaha tajibu likabiratin ala saghirin sanjana apakah wajib pikeun sarwiti nu dewasa ada sogirin kewajiban kasalaki Zaid nu leutik keneh beda jeung tadi Ki Zaid leutik keneh umur 8-9 tahun kuari dikawinkeun ka nya sarwiti umur 20 tahun ta eta teh sanajan Ki Zaid can hayangeun can bisa numpakan nya sarwiti can bisa bae kajen kukumaha ge kajen dipaksa-paksa ge milih bae sarwiti teh kumaha cenah geus teu nu jelas can bisaeun ta eta tetep wajib apakah lantaran naon sebab geus jerahkeun diri pan ieu sarwiti na ka Ki Zaid malah geus bubuka bae asal tas magrib bubuka asal tas magrib bubuka atuh eta mah henteu teh Ki Zaid na tah mah okos anu peluh bae sarwiti boga salaki ngaran Zaid kemudian menang 5 tahun kebeneran tabrakan terganggu sarafna anu kazakarna peluh tah eta teh pan ai nya sarwitina mah atuh hayu bae ngajakan malah siap jasa deuk sampai 5 kali ge los ki sarwiti ngan Ki Zaid peluh tah eta teh wajib bae napaka sanajan teu jima lantaran panyakitna lain di sarwiti embungna teh atau panyakitna aya di Ki Zaid peluh ongkoh wajib napaka ongkoh aduh pangjore-jorena mun lalaki geus peluh lantaran eta cak Iki Ruslan dina kitab nikmatud dunya salasa nikmat dunya ayat 3 naumun wa qublatun wa idkhalu zakar nikmatud dunya salasun nikmat dunya ayat 3 paltu tabal namun waku blatun wa idkhalu zakar hiji nikmat dunia anu terus bakal ke akhirat hiji sare di akhirat geng ke di sorga aya hees sare ngeunaheun sare teh nu lesu udang sare jadi gerak aya di naon kitu ngaranna seger dua nyium eta ngeunaheun komo nu seungit-seungit mah urang ngambe minyak seungit nu ngeunaheun ge hate teh jadi bengras kitu keneh nyium pamajikan urang ge lamun teu bau pamajikan kabeneran can mandi mah barang diamban ku urang jadi mah sia mah bau kadal tetep bae teu senang ta nu katilu nama idkhalu zakar ngasupkeun zakar ge ulah saasup-asupna ta eta nikmat dunya 3 nu bakal kabawang ke ka akhirat di akhirat ge eta mah aya tanu di dunia di akhirat diturunkeun ka dunya eta 3 eta mentak lamun lalaki geus teu ampuh dongkrak antik nang geus eta
ceki soleh teh mah tuh paeh mah bahaya. Paeh listrik paeh, mobil paeh dorong. Bahaya lamun eta nu paeh. Masya Allah. Jadi berarti dua masalah. Nomor kahiji lamun Ki Zaid dikawinkeun ka hiji awewe ngaran Sarwiti, Ki Zaidna dewasa ngan aya awewena budak, can siapkeun ditamkin, can masrahkeun diri jak can boga kahayang, teu wajib napakah tamah lantaran can tamkin. Can tamkinna aya di Nyi Sarwiti tamah panyakitna. Hartina panyegahna kuari dibalikeun Ki Zaidna budak kawin ka Nyi Sarwiti dewasa, ta eta mah Nyi Sarwiti mah geus siapeun jasa ta eta ngan Ki Zaidna anu barana budak keneh, maka wajib napakah ta mah. Kumaha lamun aya awewe munggah haji tanpa aya izin ti salaki, Ki Sarwiti teh yang munggah haji keukeuh jasa ka Ki Zaid teh ngomong deui ai Ki Zaid nama embungeun waka engka Mekah bahkan ngalarang ka Nyi Sarwiti ulah wakang ke bae engke kakak nu mantak ieu embung ka Mekah kunaon aing masih naik kapal na masih ragang. Heuh, ja batur ge ieu geus loba nu ka Mekah teh aja saralamet embung we pokona mah aing mah kajen kukumaha ge ke mun aya kapal laut deui aing mah endeuh. Boh atuh tah mah iraha milu bae jeung kapal dagang mul pakana mah ulah bae geus. Ki Nyi Sarwiti teh diulah ka Mekah teh tah diulah ku Ki Zaid, tapi tetep bae Nyi Sarwiti teh maksa bae wa ihramuha bihajin aw umratin bila idzin nusuzun. Eta Nyi Sarwiti ihram haji, ihram umroh tanpa aya izin ti Ki Zaid sebagai salakina nusuk teu wajib napakah. Ieu keur carita di Mekah ya ikhrajuha bihaji urang Mekah kuari hayang ka Mekah hayang ihram gitu urang Mekah keneh di imahna di Mekah kuari Nyi Sarwiti bebeja deuk ihram haji teu diizinan ku salakina. Ta eta teh begitu kaluar ti imah nusus, begitu kaluar ti imah nusus. Ai di urang mah di Indonesia Nyi Sarwiti hayang ka Mekah munggah haji teu diizinan ku salakina, ta eta teh doraka meleg-meleg. Teu bisa bae awewe mah izin salaki mah. Deuk umroh, deuk haji bila iznin nususun ilam yamlik tahlilaha mun teu ngamilik kana ngahalalkeun pamajikanana. Yakni nyana ngalaksanakeun hajina, umrohna, ihram nu wajib kecuali mun dimilik tahlilna. Hartina dimilik tahlilna teh bisa dibatalkeun. Nyi Sarwiti geus ihramna ihram sunah kemudian ku Ki Zaid diulah mun keluar bae nusus kulantaran ieu mah deuk sakadar itu sunah doang maka diulahkeun meunang tadi diulahkeun teh bisa ditalikeun dibatalkeun salila can kaluar atuh teu nusus geus kaluar mah nusus bae. Fa in malaka wallahu a'lam bissawab.